dari kedatangan tamu istimewa biasa kesal-kesal tuh teh. Aduh, anjing ngajukeun ieu teh Ji, aing capek mun ngajak mudun. Kunyuk. Aduh, Ci, hayu geuwat tuh, di tonggo di mana tuh? Hayu geuwat. Aing ieu geus. Hayu, ulah tonggo. Ulah kacarit cing. Aduh, anjing teu ku nepi ya. Yo, imahnya omah bidadariku cantik. Aduh, Ngomong nama ayam pot ayaman cenah ieu nyem nileman cenah euy. Heeh kitu. Hiji asaan si kunyuk nomornya. Aduh, nyaho parawan lainnya aing. Aduh, aing. Nyayangna. Nyai Om. Aduh, Kangen eta. yo, tingali gerak. Anjing. Ih, kita teh mana lain? Nyaho. Hah? Itu bongbong numbongnya. Aduh, Deudelan urang kitu. astagfirullah. Iya anjing. Salah tinggalin orang. Heeh, itu teh. Sing sabar guys. Ayo lah sih gede. Si Ganeng lah tuh ngomong. Ajakan kalebet atuh. Hah? Abah ajakan kalebet. Oh, itu jeung si Abah ka dieu pa nek ngalamar nyai. Kalebet. Ayo ajakan kalebet. Abah ayo kalebet. Ayo. Yuk. Ayo. Rasuk. Enggak. Yuk. Aduh. Lain ieu teh nyai puguh aya si Cemon ka imah. Ka saung awal nama. Ya ka imah dari teh. Yen boga papacangan cenah urang Cilimus. Nyi Oom cenah bener ieu teh. Nah, terus kemudian itu sati iseun pisan kamarana ieu. Di rumah kamarana ieu sati iseun pisan. Bapak, Mak, almarhum. Abi mau nyarira. Serangan. Awas. Serangan. Aduh, kurang geulis ieu mah geulis. Goblok teh nyambung. Aduh, Anjing. nomor hiji. Aduh, ampun. Si Haji ka pitaeun. Aduh. Nah terus kieu deui atuh lanceuk boga Nyi Oom. Aduh, Sabaraha hiji lanceuk? untuk masuk opat Ai budak araya budak. budak. Abi, kayak 12. Lah ilaha illallah. Incu Coba hiji. kelena sabaraha kali kawin atuh? Opat. Yo ampun, berarti murunan 3 ti sabibit. Astagfirullah, tak sia kehet aduh aing. Yo, buka budak hiji ieu mah. Awewe cabage. Guys. Kayak kabus sekolah. Hiji. Nyai apal ieu bahwa si ieu mah pan teu ngarenge. Apal? Terang. Berarti geus apaleun. Nya. Bos geus apaleun, bos. Ieu berarti aya kitu mah. Geus lila hubungan jeung si Temon. 2 tahun. La ilaha illallah. Lila beran paingan si Cemot ngomong tadi. Aya gerenyem nilem aya pot. Ayam. Tadi ngomong ka aing. Geus boga budak. Geus boga budak si Cemon. Boga. Ya, atuh aing kumaha ieu? Ulah nyaram, udah nyaram. Si anjing udah. Ulah nyaram, kita tanggal 5 Syawal terus lebaran urang hayang teh ulah nyaram. Siapa kumaha nyaram beureun teh balik ngem duit atuh kawin mah ulah nyaram. Berek bos Ejon geus matak dia diantar teh. Bisa tujuan. Nya geus cenah makilah meureunnan. Engke meureun siapkeun lanceuk nyai jangan ngawalian nya. Engke insyaallah meureun sebelum tanggal 5 Syawal engke dianteran meureun jang itu ini nama kitu nyai nya. Ya, gitunya sementara ayeuna meureunnan teh sakitu ti Abah mah. Mudah-mudahan sing lana sing nya ngahartikeun kabeh lah. Kayak lengan meureunnan poho urang teh. Ai umur sabaraha tahun ayeuna nyai? 70. Astagfirullah. Mimin. Paingan cenah ngomong parawan. Yo, Asa parawan meureun nya. yo, Mimilu. ada ke 30. Oh, 30 paling namanya. Iya. Yang gelis kieu tingali Haji, si Haji ge hayang itu ka ngaca itu, hayang itu. Nya tuh, nya geus gitu mah, nya. Mualami apa? Mualami ke potong teh mualami nyai. Nya, hampura gitu nya teh ayeuna kan bisa mawananaeun. Insyaallah ke meureun saacana tanggal 5 mah meureun tanggal 1 Syawal mah. Insyaallah ge ka dieu deui, ka imah deui gitu nya. Hampuranya
Ayo marulang atuh. Yuk, ayo. Nuhun nya nuhun eta si Cemon tanya rek milu balik apa rek ngorok di dieu? Baru balik kumaha euy? Barek balik lu balik moal. Moal. Guys satu aja gitu mah. Guys. Ini wae. Nih, ayo coba ke kamar si Abah geus baralik. Ayo, usah saya.